jeung sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rizki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna. Ieu mah sok aya deh bohong teu kiai si Dorekat teh boga mobil Lexus. Sia mah hasudnya. Dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar. Biasa we ibadah. Standar we datang ka koit. Sakitu bae jada teraik nempo karena usul luhur martabat batur nyana sakitu ge geus alhamdulillah standar bae mun cara mobil eta mah mobil pansakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyaho coba-coba bacobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang nonton bola bebeja mah kata tangga na uduh aing keur penting tuh hes nurutan kiai tuh hes widan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae kenele jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid kayaknya mundur kan berarti itu beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari mah pohara jasa ibadahna masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang mawat pamajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh ajukan balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus butana itu biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh itu macam variasi hirup rayuan mah. Tapi emang beda ada kurayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae makan kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas gitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu geus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan eta teh lamun lulus wusul lamun geus usul eta mah geus sangat fokus geus usul ka Allah mah geus teu selempang lantaran ibadah geus lain zahir ibadah teh batin dina harti ibadah batin teh nya nama boro keur salat di luar salat ge salat
maknana kadeleuna hees padahal mah salat dibandingkan jeung nu salat di masjid ribuan rakaat datang ka dadas tarang eleh PKS mah bandingkan jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran keneh nu kerek teu kardian ngan ku jelema nya si nu salat di masjid jeung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teu nyaeun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah jadi hees aja bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan inget da ka karung salat mah salat pan inget da teh bangsa ka motor inget ka jabatan inget ka sawah inget ka macem-macem eta deureus tah inget ka nu geus kitu inget ka itil aduh Gusti Allah barang bau kaingetkeun ka salat Gusti pang blon-blon blon eta tah mangis blon tah mangis mun hayang nyaho jelema blon eta ye ikir ka Allah ieu mah inget ka dinya aduh masyaallah dah al maqbudatum an maratibir rijal anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu beda jeung turun biasa trek eta mah wajar ieu mah nyorosot ngagesleu eta aya 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3 rijal mah jelema anu geus canggih nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal subhanul yaum rijalul god rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah wali rijal ngaranna jelema jago ilmu nahuna rijal nahu jelema jago ilmu fikihna rijal fikih jelema jago politikna rijal politik jelema nu jago jasa ilmu perekonomian rijal ekonomi jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3 nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah rijal makan fokus urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa sebab iman teh lain disungut tapi karasa urang malamun ditanya saha pangeran Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang anu ngarizkian urang saha Allah bisaan naon ayatna tuh loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian guys ketika urang ngariung teu meunang berkat marah eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu dirantai eta mah jelema berarti kan nyana teh encan boga keyakinan ya eta mah jelema handap lagi handapna deui jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap jadi handap jasa tah lamun urang dagang setelah dagang rugi haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teman nu kos kitu emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah emang bagianana poe eta sakitu bae kuduna mah begitu dagang rugi alhamdulillahirabbil alamin beres ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum yazan untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae panas jeung tiris akur bae la khaufun alaihim walahum sebabnya anak kerja Allah nah nu tadina bertoriko nu mantak si salah bertoriko ngasupkeun torekat na kieu ngomongna sia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina
hendak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngijazah-ijazahkeun tarekat, tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna, euy, urang dagang lamun geus tarekat sok maju gara dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Urang lamun tarekat mah ieu jabatan ge naik salah. Hubungan tarekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna tarekat. Sia lamun deuk tarekat geus kuat ancan. Ji atuh insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika orang norekat teu meunang lepas tidak urusan kaduniaan hiji we Allah taala lain masalah kuat lu tanaga anak kuat lain masalah kuat eta henteu ye ieu mah guru torekat tadi boloon jasa ngasupkeun tarekat atuh ya sianya lamun tarekat mangke geura nyawa ge sabaragus atuh naon hubunganna zikir jeung sawah kuduna ge guru tarekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah fokuskeun ka Gusti Allah tinggalkeun dunia baik politik ekonomi budaya geus pokona mah eta mah sampah kabeh ge hiji we Allah wat teh sia lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep da naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeuting dua peuting tilu peuting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia kene kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia biasa ieu urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya deh bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya hasud pajet cenah temen norekat boga Innova ti dituna norekat boga Innova sia mah emang hasud dengki sia mah udang-udang doang gede lain kitu tah urusan dunia tuh boga kita dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha sanajan urang ngamasuna dagang teh politik teh susah mah susah bae je nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus anggeus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh tah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya ai keur ngaji tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus torekat bah dia mah teh sabodo moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah
gajana macan puguh menikmati tama urusanana asal geus jana embung teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih hasud mah geus jeung hasud bakal jeung kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae yese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain penasaran kok Kiai bangunan ngeuneun amat penasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku bah kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh nya nama geus urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah teh wajar ulah jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mun patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia eta pangaranna ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku neangan nu laku atuh leuwih jero tah mah gadenge surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah tah mah na ye makudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullah ala harbin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin automin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al-abdusu bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae ku hari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai hayang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawatna jahanam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya hayang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun dari syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'anna hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah caknya surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia ye caknya na tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih tah nah iya bagus sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus aya harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat alabdusu ieu mah geus henteu sia ieu zikir bae mah hayang naon teu hayang naon ieu sugan hayang maju warung henteu sugan usaha henteu sugan sia urusan-urusan deui dunia mah hina kamogos kitu di hati aing cuil urusan dunia maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka surga nu sabenerna mah masih keneh ragu asup ka surga can aya naonan teh mah hirup ai surga teh kapan makhluk Allah nangieun Allah surga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang salah keneh ibadah hayang ka surga salah gede urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah
kuduna di makom thariqah supi. Jadi urang lamun pengajian ye urangna ngajina sapinah jeung masyarakat biasa kene dulur ari hayang ka sorga masing daek ibadah geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga masalah ngajina ge sapinah bag-bagana ge lah sapira wudu salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat. Geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajang ja Allah, urang kudu ibadah. Ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka, dideketkeun sorga. Jadi masyarakat mah kos kitu tah. Lamun cek urang ge dolor, ibadah mah ulah hayang dunia, ulah hayang akhirat. Hiji we Allah. Cek masyarakat, urang eureun yu ngajina yu. Asana cek cenah teu gaharti urang mah ieu pancen teu ka sorga, teu dipenta. Pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah. Di ai kieu syariat bae. Artina nyurahna lamun keur syariat bae. Aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah. Kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun. Andai kata Kiai Golkar nyarek katakeun torekat, asana nonggeng jelema kabeh. Kiai di Golkar nyaritakeun poe ibadah ka Gusti Allah. Podo sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena nonggeng kabeh. Itu tutah dengekeun Gusti ya. Moal didengekeun Kiai Golkar mah kajen kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya. Bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana. Coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia. Cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia. Tina dunia kurang didengekeun kos gitu. Coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia. Buku eta aju morosotkeun sempak bae. Nonggeng, sia kunaon nonggeng? Entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing. Ieu eta pasti. Ki Golkar, ki partai, ki organisasi moal bisa. Kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun. Pan ieu tarekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade. Ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere. Pamere teh sa? Loba omong. Si Akbar Tanjung. Duh, jadi kiai eta mah katijana, itu lain. Tuh maksud ieu mah ngannyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi. Bodoh. Kipu doli aya ceramah pohara jasa. Giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy. Teu beres. Haji Pendi ge ka pendopongan sakali. Salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300. Saya moal ka ditu deui ngamuk cenah teu ka ditu deui datang ka kuari. Kurang emang atuh teu diondang ongkoh. Aduh ya Allah. Jadi geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina. Ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di neraka-keun deuk di kasorgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdina nu Gusti abdi mah geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka neraka-keun pan Gusti teu panas ieu neraka. Jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa. Iya, naon? Teangan babaturan sia coba. Coba ayo teangan. Kapanggih Haji Pendi geus leteng. Jadi ieu gede dia. Oh. Emang kunaon? Untuk kunaon? Ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu? Aduh, jakieun ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah. Kunaon? Lah geus tulungan lain heula kunaon lah geus maklum. Ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya. Nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naona teu fokus ngaranna thariqah ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat. Mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga kuari dunia geus eueuh nu aya sorga sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah tinggalkeun kuari akhirat nu dimaksud Allah
mangsa mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah. Jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah. Lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung. Itulah urang mah dipaksakeun ge. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sugan aya nu ngajawab eueuh. Barikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin. Eueuh nu ngajawab. Kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin. Ieu abdi teu make Maulana soalna. Di tukang korek Hasanuddin bojong hilu. Terus siga deh ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibag urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di dituna bae lamun urang zarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang di dituna bos kitu lamun urang teu make Buyut ya Syekh Mansur hayang kaget ieu abdi saja Mansur S. Atau Salome teh mah gadutuna. Tuh aju di tafsiran bae ku Habib Rojak. Teu beres Habib Rojak ge. Eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin dan Syekh Buyut itu Mansur. Syekh Agung Asnawi caringin. Ieu mah keur carita nu apik, mentek nyambungnya nama. Ai urang mah tun can nyambung teu bebas bae sih masalah. Tuh masalah sebab kurang dek zarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam didinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu tuh, entar ente lamun datang tadinya ke Cikande. Assalamualaikum. Cek tukang ojek dia budak edan beureun ya. Salam ka aing. Ya Allah, aju maka micen rokok pan urang dinya. Bleng. Kunaon eta rokok dipicen? Aya nu ngageugeuh di dieu. Waduh, jurig. Cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum cerita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Syekh Maulana Hasanuddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali didinya kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan beli samping terus bae ku nyono dibeli dibayar henteu pintu hek awal ka urang Banten eta salam terakhir salam ka Syekh Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarel itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa di mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi jero tah aya unsur tah hayang ka alam tah pas kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan bukunya nage teu nyaho eta biasana pas kitu hayang ka alam bae urang mah nanaon ge hayang ka nyahoan teu kudu hayang ka nyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun kumanehanana jadi nyampe mantak kadeleuna nyana bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol zahirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri ke pindah nyana ngopi deui ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos kitu mendingan diseret bae lah geus ya Allah ya jadi kuari tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak
dibaca bae supaya terterak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu wol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana nah bisa ngemat jadi hadir zikir kene 100.000 kurang dibaca sapeting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna itu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seo lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahannam bentukna mah zikir-zikir kan urusanana dunia tama segala teterak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tama zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat hayang surga sarua bae ieulah huwa al abdusu in utia amila mun dibere nya mah terus bae ngamal we sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh beres wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur ieu mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah da perti seperti asal ngawirit pelet sia biar bijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasan pan ku aing si anu ku ing dipelet si anu ku ing dipelet barang menang satahun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirit lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amilah wa ila lamun teu dibere lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teh ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki atuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ye baturna teh ieu si Jabri brig sia ieu teh teu wirideun sia saguru aing mah tapi ukarasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun toriko mah lain urusan kos kitu Allah hiji bae fokus tu mantak ge mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli toriko ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli toriko jeung ahli hakikat bab lawang surga dibuka brus fokus di dunia lagi begitu dibuka lawang surga ahli syariat kan di dunia lagi tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup kudu wabruk kakana kuda heuy naon eta heuy lawang surga nutup teu kaburu asup surga batak diragukeun ahli syariat asup ka surgana was kitu teh dongengna eta teh nah nanya weh kurang ditutup deh tuh dititah cek malaikat Ridwan geus apan kami can are rasuk bagian meureun cek malaikat Ridwan deh enteng we Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah geus macana di dunia lagi urusan warung ngalulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunnan tuh ngan nyanapan ka sorga teu ka neraka teu aya di pelataran sorga bae paham eta engke wali-wali Allah datang tadinya. Saya kena raon dia geus kuru amat. Dahareun teu nginum henteu aing di dieu. Ieu balen aja pedik. Ieu wauh mah. Aduh, geus tinggal tulang taleng doang. Gandereus kulantarannya sok mamaca. Nah, jadi ka bawah ketuan saya begitu ge ribuan tahun. Mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah. Asal tadi berkatan marah. Nyahuan kan tuan saya emang ngosoknya nyebut-nyebut aing ye ngan eta maksudna nya salah asal berkat leutik we ngomong ke emang aing teh nyaho cak tuan saya teh kos kitu mentak iya kos kieu ye datang ka kuru di hareupeun sorga deket ka sorga tapi kuru ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah udah nah ieu cerita mah karikatur ahli sufi kos kitu tapi teu nyalah. Nah, al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait mah anak tentrem masakana anteng
sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatum musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal ghair baru dimaksud in qala bala wa eureunan ibadahna warajanu bila tisaidin teu babalik ka Allah kata sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Ieu khosirat dunya wal akhirah, rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Balik fikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud dunyana teu kapangi. Rugi di dunia kene teu kapangi. Wa mal akhirat pada dina tazawid lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran teu maksud jana jang ka akhirat. Ya tadi nage dunia. Nu mantak zalika rugi ialah wal khusranul mubin. Rugi anu nyata luar biasa. Di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun ku ari ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah hayang akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si duaan tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak meunang henteu. Asupeun deui kadinya terus diciduan deh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajuri kadinyakeun deui. Itu mah geus bin salabin meunang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can meunang hiji-hiji acan. Balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah. Nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji. Tuh parai dipiceun ku jasa pira parai. Anak loba pemajikan aya meunang parai hiji piceun. Guys. Naon tar rahasiana? Begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu. Nyana mah ibadah zahirna doang kadeleuna mancing hayang dunia hatana mah teu hayangan ka aing doang cek Allah melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina tama kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ada ka aing ku aing dibere toh kan hakikat tama kos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah akan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nyana mah geus disadiakeun widadari maningan widadari apa maningan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari aduh nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip di keramaian dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakikituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mah ngan sakikituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masya Allah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba haji podolik nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu naon nya ge atuh haji pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nya ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cek nya geus lah moal hayang nanaon terus moal murai balik ke salaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan jangan sial amatnya
karena Allah wah gitu. Jadi berarti mamaca sakitu luar biasa, make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak. Ya, nihil jasa tabakos itu. Moal cenah lah kuari mah jatuh maca. Atuh kuari mah. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anakan ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama teh Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awe kitu bae tah sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin. Umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis kitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis. Iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan guan. Asup ka jero hatena. Bil. Siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing. Mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin ta Bil. Cak jurig.
pugu cek jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum-hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh dedeheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Abil cak Kobil teh aing tetep bae embung kajeun kumaha ge embung bae beja ka Abah beja ka Abahna bah naon Kobil ubah abah baik iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ye lain ti Allah ya kajen kumaha ge lain ti Allah ya maka jeung ti Abah ya mah emang Abah bangkawarah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya didinya tah di Cikupaya duaan dan sok ngerekan Abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula mah mung kajian kumaha tetep kula mah sakali mung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah. Saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tanggeus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kumaha kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin dengan nu eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian gua kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha kucing jeung anjing asal kapangi wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebel hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa
adina kebenaran nurut kakana kurang nurut datang ke kuarita kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang hati dituda ya Allah nah eta kos kitu yes nyen korban kuari mah nyen korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentap seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek jadi geus dikumpulkan punya harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkan anak hasil tani mun pare nupang joreng nu dikorbankan teh lamun gandrung anu geus pangjoreng kurma nupang joreng dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook punyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung puang bagusna dipantian ku cenah ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pang jorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagus bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dientap ka jeung ku komal pasti nu aing mun aing dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe plek tret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seuneu cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin musuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh musuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam
geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habib dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kanjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing ame kitu mentak tenang Kanjeng nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikan ku tabiin disampaikan ku atbat tabiin ku ari poe minggu disampaikan ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna qurba kurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadegeus ka Gusti Allah nyieun kadeus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukub bila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh siak wae cek Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cek Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogor mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring moal kudu males uluran tangan kula moal nyabok ka kakak kula moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah cicing bae kakak nampiling kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa ini uridu an
tabu abi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teasanya na kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampaikeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula. Memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cakan jeung Nabi ge al qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cakangjing Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh. Tanu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas kaeta duatak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarangan nasehatan doang siang ngomong ka situ balangan nasehatan sakadan wah ingat teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Nah gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae hese amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang aya nu dibunuh Japan ieu manusia kakara ke urang doang. Sing ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Karep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah. Gitulah kobil teh oh jaheuh babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae eta nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa aja kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah
gitulah bakal jadi ahli neraka wazalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kala luar tina hatena ditinggalkan kabur malah kadenge kabur nage hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakade kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep ku nyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa ku nyana dipapanggul ku nyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana faba'asallahu